kegiatan kieu lah pagawean eueuh kumaha teh ai puasa teh kieu odong-odong eueuh nabe pada kerban puasa dia teh mungkin kudu aya nu hajat bararingung kieu kegiatan aing ka kebon teu sebelah ge tara ka kebon aya 3 bulan can ditinggali-tingali paling ka kebon wae gitu teh ningali kebon daripada aing eueuh pagawean ge cuaca pas kieu rek hujan jadi haream ingkah gitu kieu tidak kuat berenang di ka kebon sebel tadi ditinggali-tingali ya alah kata yang Purwakarta cuaca lagi mendung kieu mudah-mudahan wae kalau hujan begitu ya aya moalnya angkot na ya biasanya sok ayo sok ngetem di itu si Alek karena we ya nih biasa we ya keur ulang-ulang ya aing aya perlu rek ka Purwakarta cager perlu naon ke Purwakarta ini aya perlu biasa lebih diukur lagi dia yuk nyantai buru-buru aya hujan ongko deui aya perlu Purwakarta biasanya sok angkot wae sok ayanya di terminal di ditu nya ayo bang itu naik hujan ongko dicuacanakan gitu ayo ge gawe lah ke mana kegiatan pisan keur bulan puasa job ya teu mangumang kan bulan puasa menyandek aya nu hajat sungkan aya nu hajat bulan puasa ge mun aya hajatan mah hajat paling anya ka kebon ningali kebon seubel can ningali kebon bener macam bari kebon ongkonya ya gitu we nya ulah buru-buru soalnya hujan mantek ayo kada jalan ayo siap ayo dik mereka mana sih gani ke Purwakarta mereka keluar di barak hujan saya perlu baiklah kemah urusan mana ini ke kebon lah ya ini ke kebon tapi temawan angkut kian baiklah tinggal dihukul dia loh kudu buru-buru ya soalnya tinggal jangan naik hujan ya singkah hujanan gimana jauh kan ya mana saya tahu gitu yes di matahari isnya tuh di mama sing hareap euy ngelekom ngelekep tak aing is dia aing cuaca teh ceudom ngelekep magrib lah kene tungguna urang alira aing goleran depan sare wae dakar ka balurutan geuningan udah mah bener puasa mah bae wae mah aing kieu wae sok niis ka mana tapi segernya wae gitu aing oge kakarak bungu hari teh saung teh biasa masuk loba batur cenah di dieu teh di dieu teh anu eueuh jamna abet ngabuburit batur apa di ari mana gitu batur aing keur ke Jambaraha aing ngabuburit wae hah di karya kene ngabuburit mah jam 5 nya cara teh ka magrib berarti orang salah waktu salah urang teuing urang mangkat jadi teuing ka burita cik aing aja geus kumaha nungguan kagok dangenahan ieu nya ya kau asunan tari isan bener di mau aing ngelekop ara reudang gedeng deui gini euy mana bisa hujan manten ieu cuaca geus cedeum kieu hayang teh aya tuh alaeun lah da seubel kada ditingali cau ningali cau ya aya sabaraha tangkal cau ge di saung juga aya jelema sahaya si kentung ya jeung si Anda apa gue si kentung teh jeung jeung si Anda tung tung tahu lek tung juga si Alek euy kada ka mana nanya si Maleh ya lek ayo siapa yang kadinya
Iya karena naon tuh. Genis lek aing wae si kentung. Oh, Ada ke mana tuh? aing pan ka kebon itu ningali udah ngeseubel aing teh ka kebon. Cugan we aya cau nu asak. Sore ama si kentung. Ini karena nari ya. Udah mah Areudang kamu burit areudang. Oh, kok cuaca teh cedeng kok jadi asa ngalakep dia kok. Kumahanya jadi jika naik hujan tapi harudang. Coba ke tangkal cau itu tangkal cau lah. Aya anu tika di ngebon, aya 5 genep tangkal mah. Nah, ini teh ditinggali. Leutik kumaha buahna leutik. Tong leutik. Oh. Ini hanya leutik pan gede toge. Oh, maksudnya saeutik gitu untuk kos batu loba keplak. Maksud Gitu. kebona maksudnya tuh tanya teh kebon saha maksudnya nu maneh apa nu batur nempot teh. Heeh. Nya nu aing lah. Aing boga berjeng saeutik oge leutik oge. Oh, Itu. itu aja nu maneh nu batur aing mah maksudnya gitu. Tadi na aing keur memeh ka kebon di imah. Aya si Dandi Ka mana sih? ngaliwat lanjutannya teh eureun temenan teh. Ngomongna aya perlu cenah ka Purwakarta cantu we kiwari rek naon. Yang balanya si hujan. Dani membuka duit satu bulan. Heuh meureunnya Sorangan luan. sorangan. Aduh aing jeung ngomong-ngomong nya aing ngobrol nu kangen teh euy. Si adeun yang tempat tangkel aing. anu ngeunaheun tadi dinya kan tempat itu nyange. Bener beda euy di imah jeung di dieu mah sangeunahan di dieu asa Nah, tare iya. geus heueuh. Gua aing geus gogoleran. Aing asa harorea mereka kebon teh dinya euy asa ditinggalin gitu asa bala duh. Udah wulan udah 3 bulan aing teh ka dieu dinya. atau ke mana wae si teh Lex 3 bulan teh nempuan kebon nya heuh bala lah anu musim hujan si teh ieu sia mah emang geus sabaraha tangkal cauna Nya aya pantung jeung aing oge teh jiga batur. Aing mah aya genep tangkal mah da ge inget keneh. Anyata teh udah harorea bae nek ka kebon teh. genep tangkal emang bener Lek genep tangkal naungkul ataukah kabeh teh teh bener gitu Nah, nyaho aing geus si kuasi Alek we teh mah jeung aing kana lagu. oh Hektaran. batur mah hektaran Banyak oh iya mah genep tangkal cenah kan lieur emang nu saha sebenarnya nyaho teu aing teh percaya mun si Alek mah. Aing nu batur. ayo ngomong kebon caua cauna ada sairah irah maneh nama wancan Melake tara. oh nya Maksudna genep tangkal teh eta mah caungkul dengan hiji ban aya sampo, aya jagung aing teh. Da emang sakitu-kituna tuh da lahan lagi saeutik deuh. Namun loba teh mah kos batur lega aing tuh melak nomor teh loba mah puluhan maksud kitu emang bener nu aing aslina aing mah. Aing teh percaya ka si Alek mah suka bohong teh aing maneh malek. Ya siang tuh da tung ini teu percaya ka aing da aing mah lain tipe pembohong. Gitu ya tuh dah nak tung aing makalah ka kebon. Anjing rek marah mah. kira makan teknis Di dia wae aing mah malah mangkat. Tung, bener gitu si Alek boga kebon. saya Aku ada antepkeun. Geura atuh kumaha karepna lah. aing dipanggul mau kebon banget Heeh, aing di hari bangkeun gitu. Aing ngomong melak wae. Baru jeung abu ongkok cenah. Cau ongkok. aing kira apa pak Ini kan kita pernah nyaho melakna. Nih di mana ka kebon kuatan capek kieu kuat ngahegak ya. Itu juga si Otim nu keur nganggo lomba. Bener juga si Otim. Buruan ku aing ah. Tim. Ih goblok budak teh budak kan gorang teh. Tim. Ih. Ku aing sampeurkeun ah. Domba teh geus geledek euy. Aing jual ah. Aing teu gablak duit we jeung ngelabaran we. Ka mananya? Ajualna. Sama di gorangan ku aing teh Tim. Goblok korek. Hei. Olek, Keur naon? aing keur ngangon domba. Oh, eta domba loba euy. Heeh. Ai bener anu sorangan mah jual we. Arek ku aing jual. Oh, aing kelebaran. Aya lawang euy. Nah, ari ieu mah aya neangan ka ditu sok aya nu ngidar. Namun teh mah amun hayang leuwih mahal maka pasar hewan langsung sateh. Ya apal aing oge lek. Banyak jual ka material. Maksudnya Bener aing salah. langsung ke pasar mah kan teu meuli calo. Jadi kusia langsung jualna transaksina jeung meuli gitu. Ya samemeh
dijual. Ya ulah kusia. Aku sih ya efek. Goblok sebut. Ya aing tadi ngomong arek ka kebon amprok ting barudak. Eta ka aing teu percayaeun aing ngebon beureung ku aing keur ditinggalian sa kebon geus 3 bulan ku aing teu ditinggalian. Aing teh maksudna di imah teh eueuh pagawean coba cuaca kieu hujan puasa aing asa eueuh kegiatan aing ka kebon we. Aramprok ting barudak Sah. si anda si kentung kalau di imah mah tah si gandi aya di mana ngomongna arek akru ini urusan pisan kuan kita urang-urang sakedeung tanggung ka Purwakarta Salah. Kemarin teh menang togel sih itu teh. Jadi teh. oh nya Oh, juta berarti arek nyair kun berkadu ka kota ya tuh. Ya aing tambah teh pinter. tinggalun info tuh gitu Ya mah bener itu teh. oh tadi di saung barudah ka aing ini buat percaya aing buka kebon goblok Aku aing budakna error eta mah. aing gaduh heuh nya tah aing nek ningali tah ka dinya lah Ya lek emang sia eueuh job ayeuna teh. nya eueuh pan ayeuna teh kan bulan puasa mah nya puasa aya rek hajat Nanggung. Sia teh balik goblok. zamanna puasa mah paling ke sawal geus lebaran nanya mudah-mudahan aya gitu job kayaknya lumayan Si narieun arek nempok kebon lek jual we Beda, kebon eta. teh. dah dijual dah untuk pemahingin kebon sancret gitu yang enggak sudah meningku Pelakan ya? pelakan ketua itu timnya aing langsung meninggali kebon nya Ojuk arek eta mah. sugan aya nu benang di ala gitu bener. di imah wae mah gitu nya Ayo. Ayo. Karma pendek budak teh. Hirup deui. Alek duh. Ampun ayo.